kusabab poe isuk teh cenah bakal munggahan jadi cenah teh pina mah poe ayeuna mah rek masak perkedel tempe jeung asin. Naon cenah teh pina hubunganana jeung poe isuk? Isuk mah da bakal jeung daging jadi perpisahan heula cenah ayeuna mah erek jeung asin heula. Isuk mah moal jeung asin bade jeung daging. Daging naon daging naon anu aya. Markinjut mari kita lanjut urang pipilih dulu asin naon nu bade dihakan nanti cenahnya ini teh aya asin peda buntung aya asin huluan ieu teh sarua we sabenerna mah ini teh asin ngan pedah nu hiji mah curintik nu hiji mah enggak cenah lemes glowing we pokona mah tuluy ini teh tempe na tong hilang. Kusabab teh pina teh ini teh haroream cenah barang jieun jadi moal disamarahan rek dioseng we hungkul ek digaringkeun cenah tuluy ini teh cenah perkedelna jangan lupa diwejek cenah tuluy ini teh gorengkeun dulu asinna. Kerek ngagoreng asin wae ge ieu geus ngararentang cenah kana banget teh komo lamun ngagoreng daging. Oke lanjut jangan poho cenah gorengkeun ini teh tempe na ya cenah tuluy samaraan tungguan we rada garing saeutik tuluy ini teh asupkeun huina tadi narek diperkedel kusabab haroream jadi we ini teh diemplog aja biar simple. Pokona mah ieu teh barang pasak teh asa setelan haroream we pokona mah nu penting masalah kita balik aya deungeunna nya oge engke balikna bakal murukusunu kusabab teu disamaraan we kabehana teh meuni cara weram. Teh lamun murukusunu jangan lupa wawalkeun we kana bibirna pasak kitu taku sia ku sorangan cenah nyaho aing teh haroream barang jieun teh cenah nyaho cara rape pokona mah.